Kuring tayang ngadahar lauk nula leutik. Aya hiji bango nu keur lempang kalawan timpuh di sapanjang sisi hiji walungan leutik. Panonna neuteup cai walungan nu herang ngagenclang. Beheung jeung pamatukna nu panjang rikat pikeun ewak boroanana dina cai pikeun sasarapna. Harita walungan teh pinuh ku lauk nu keur ngojay ka sisi. Tapi sakadang bango nu ngarasa agul ku tangtunganana teu kahudang ku lobana lauk dina wanci eta. Kuring tayang ngadahar lauk nula leutik. Lauk laletik mah teu pantes didahar ku bango nu timpuh andalmi jiga kuring. Saterusna hiji lauk nu leuwih badag tibatan lauk liana ngaliwat ka hareupeunana. Moal, kuring moal ngaririweuh diri sorangan keur muka lamatu tur ngadahar lauk sagede kitu. Basa panon poe mimiti manceran, lauk nu aya di sisi walungan nu deet teh nungtutan hiji-hiji ngojayna pindah ka tengah walungan nu leuwih jero tur tiis. Sakadang bango teu ningali deui lauk jeung kadaharan liana. Manehna oge teu bisa ngudag ka tengah lantaran teu bisa ngojay kawas lauk. Pamustunganana manehna kalaparan kulantaran teu barang daharna naon. Duh lapar gening, ieu beteng ku kurubukan. Kamarana atuh lauk teh nya. Maranehna teu apal kitu, kuring karaparan. Bisa-bisa kuring kapiyuhan ieu mah duh. Tina ieu carita aya pangajaran nu tiasa janten panggeuing kanggo diri urang. Kasombongan teh mindeng namah moekeun hate jeung pikiran urang tina jalan atawa kasempetan anu hade. Nu can tangtu bakal kasungsi deui isuk jaganing geto. Nyesakeun ka hanjelu lantaran geus ngamomorekeun eta kasempetan. Hei sobat, hatur nuhun parantos nyakseni. Kade hilap, like, sareng subscribe.